Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang medar deui hanca donge dina jejerna si Kamileung mitra suratnya kolong dengan waktu dalaah. Para mitra kaum dangu sadayana. Ya lopa nu eureun nyaetana di imahna si Ma. Ya lopa nginum oge disuguhan cau menikot barencing nakaranan eta cau. Mereka mana tuh neng teh? Betul ngalalana pun nih. Ma ngalalana. Yang dirawai gini ngana tuh. Dah atuh sareng saha? Sanes kunaon neng? Nyelira kitu teh duh. Mama kacida pisan melanga mangka dingin di luaran kegeningan ayeuna mah da seur jago-jago saur nama anu jararahat neng duh kada hati-hati nakeranan. Mama tuh ge di mana tuh urang teh kawit teh? Kawit mah ya mati kamu di daerah tebi we nih. Cek dia lopa tiwani nyebutkeun ti leuweung lengkong. Tiwani nyebutkeun ti dungus kerud. Sabab sararea ge apal. Dungus kerud teh mangrupakeun hiji leuweung anu kacida pisan sangatna nu dianggap karamat we ku urang dinya mah. Nu wanieun nincakeun suku kana eta. Atuh bade milarian naon neng anu geulis kieu aduh teuing meuni lebarna karanan je Pak. Sanes kunaon duh sok melang nenek mah. Bang teh namun tadi anu dicariskeun teh ya seur penjahat jago-jago anu laliar ayeuna mah pan gelis. Mudah-mudahan mah sing tong pangsim kana ritu mohon sok atuh dileuweut teh etana cau geuningan teh lumayan mune sok tampi cayeuna ne mohon sok kali sok Antuk nama harita dia lopa cacalebekan ngadar cau peak sasiki ge seubeul eta cau teh. Dia lopa ngobrol menang sajongjongan di dinya. Tapi nu terus nama dia lopa neruskeun perjalanan. Tadi naon rek neangan dahareun eta naon ka warung-warung. Anu kebenaran dibere duit ku si Aba, anu teh ku si Bahkarna sampai Sumarna. Tapi geus dibere cau beak sasiki oge meuni sobeuh nakaranan. Tabubuhan beureuy pejit awewe beda jeung pejit lalaki nu berwah. Antukna dia lopa seungeus lumayan istirahatna di dinya nuliskeun kesang bari jeung ngopi cau sanajan teu beak loba oge kudu beak hiji. Antukna dia lopa pamitan pikeun neruskeun di perjalanan. Si emak karunyaeun ka dia lopa eta cau terek dibahankeun tapi da dia lopa nolak sabab manehanana oge lain arek init ka imah. Tapi manehna keur neangan naon teh ngaranna teh keur neangan pengalaman alias ngalalana teh ya meureun. Atuh jung we dia lopa harita seungeus pamitan init ditutup ku si emak jeung anu jadi anakna hari. Dia lopa terus asup ke jero pilemuran. Dia teh pilemuran teh katingali jalma-jalma anu loba meniting alabring nu ka ditu nu ka dieu jika aya perlu naon, jika aya rek aya hiburan atawa naon. Dia lopa nangtung ningalikeun. Sedengkeun beungeutna anu dikurubunan harita beungeutna teh peti katingali teuing dia lopa teh. Supaya entong nyirikeun teuing yen beungeut manehanana supaya negara teu negrak. Dia lopa leumpang lalaunan nutup ka jalma-jalma anu init ka ditu nu init ka dieu aya oge nu moal tanggungan. Ya naon deui teh? Bet meuni jelema ka ditu ka dieu teh ya geuningan cacakan tengah poe ieu teh. Cek dia lopa leumpang lalaunan. Barang jerog sing horeng eta jalma anu ka ditu ka dieu teh deukeut ka pasar meureunana. Pantesan atuh nu mawa anu nganteurkeun anu meuli jeung anu ngajual pade pabeulit ka ditu ka dieu. Dia lopa leumpang lalaunan ningali kaayaan di eta pasar menikot rame nakaranan. Dia lopa nutup seukeut ka salah sahiji tempat anu jadi perhatianana. Hiji jalma anu memang cangkung badag
dibaturan kedua orang jalma itu kangeunana nu galondrong. Dia lopa hari tenangtung nutup seukeut katilu eta jalma. Lemah teh siga nu aneh ieu mah. Lain pedagang. Lain anu rek meuli jiga teh beda ieu mah. Cek dia lopa ngagerenang dina hatena. Bener we. Eta jalma mengkol ke tukang dagang sayuran. Kadenge ku dia lopa eta jalma menta ke tukang sayuran. Jatah euy. Nuhun ieu. Duh, teu tiasa ageng ning. Ieu ngan sakieu mere duit sia ka aing. Punten gan. Mun sakieu-kieu teh aya deui ieu teh. Jadah sia. Daripada di mall. Ampun gan, teu aya deui. Kurang ajar sia. Eta jalma langsung ngahumbatkeun deungeun. Langsung tak. Loba pipina dicabok eta jalma tukang dagang sayur atuh puguh ngowowong. Dia lopa nu ningali kejadian kawas kitu harita. Lempang ngadeuketan ngan pedan teu deukeut-deukeut. Kadiekeun sia. Ngeunah sia make jeung mere sakieu mah ikana naon kawas deui sakieu. Taban. Ampun gan, teu aya deui. Alah, teu aya deui sia. Cek eta jalma bari ngahumbatkeun leungeun deui. Parang harita leungeunna rek tepi pletak. Aya batu karikil anu nyamer kana pelbah dampal leungeun manehna. Aduh, alah. Alam cadas ya. Cek eta jalma bari urat-urat ka kenca ka katuhu. Dia lopa nu nangtung mancu dina tangtunganna teh dicuriga ku eta jalma. Sa anu geus wani-wani ka aing kawas kieu sia. Sa anu geus wani ka aing. Cek eta jalma bari mureleng ka jalma-jalma nu aya di dinya. Kabeh oge nu apal. Nu tangtuna gigideug we hungkul. Sabab teu apal saha nu geus nyeplak kana leungeunna kumanehna make kari. Eta jalma nu jangkung badag katingali amakna karanan. Terus malikeun awakna rurat-ret ka kenca ka katuh. Ret ngareret ka dia lopa nu keur nangtung mancu dina tangtunganna neuteub seukeut ka manehna. Eta jalma nu jangkung badag harita kerung. Saha ieu wanoja teh mari kasih geulis-geulis teuing yeuh. Sanajan ku beungeut tadi tutupan make karemong tapi jelas. Ieu wanoja teh wanoja geulis. Eta jalma nu tadi ngagorowok nang nyampeurkeun ka dia lopa nu keur nangtung mancu dina tangtung. Deng. Ningali teu neme anu maledogeun batu ka akang. Teu ningali. Cek dia lopa harita bari gigideug. Ari neng bade ka mana di teh? Nyamper ka pasar. Oh. Cek eta jalma seurinya kakak. Bari jeung neuteub ka dia lopa ti luhur nepi ka handap balik deui ti handap nepi ka luhur. Dia lopa ningali jalma anu palomanana teu kasebeleun kawas kitu. Hatena mah hayang ketok we. Tapi sateka pola dia lopa harita nutupan kayan dirina. Neng, langkung sae neng ngiring sang akang. Engke dipangbalanjaankeun ku akang pokona mah. Ayo. Teu kedah Kang, wios. Da abdi nyelirat. Cek dia lopa harita bari ngalengkakeun suku. Garawak leungeunna teh dicabak atanapi tewak ku si botak jangkung badak. Dia lopa harita eureun. Kieu Kang ah. Cek eta jalma cek dia lopa harita bari neuteub seukeut ka eta jalma. Pokona mah ayeuna neng kudu ngiring ka akang. Ayo. Alim Kang. Lagi beli balanya. Cek dia lopa keukeuh we nyebutkeun arek balanja. Neng. Engke ku akang ka dieu. Di piwarang balanja naon wae ka hoyong neng. Ayo. Punten Kang, teu mangsa kieu. Dia lopa harita bari merejel. Tapi dah tanaga jelema eta merikot gedena keranan karasan ku dia lopa. Dia lopa ge lain teu hayang manehana. Sakali ngagepeskeun we geus pasti. Ngan pada dia lopa ningalikeun we heula. Kawas kumaha ketakna eta jalma. Nah diantep ku manehana teh. Bakal ngahanakeun atawa henteu. Neng. Ayo. Ayo. Cek eta jalma teh sedigna rek ngagusur ka dia lopa. Kang. Ikieuan. Cek dia lopa mimiti harita rada tarik ngomong. Engke ku akang ka dieu deui.
Pami parantos rengse. Mana mana naon gitu. Manikos teu terang wae. Ayo, ayo lah. Ihian Kang. Cek Dialopa bari ngepeskeun leungeun. Nah, atuh bareng dikepeskeun harita karasa. Leungeun eta jasi botak karasana nyetrum kana leungeunna harita mapaikan pelbah kelekna. Atuh korejat si botak harita ngorejat kaget. Sebab leungeun Dialopa anu dicepeng ku manehna ngalir setrum lir ibarat anu ngeleketek kana pelbah kelekna. Aduh. Cek eta jalma bari semengir terus ngepret-ngepret leungeunna. Anu karasa asa kempreng na keranan. Dialopa anu nangtung mancu dina tangtungan harita neuteub seukeut ka eta tilu jalma anu keur nararang. Montong aja rada gue sia. Bawa eta awewe kai, bawa. Cek eta jalma bari ngarepeng-ngepeng sukuna. Eta nepi leungeunna. Dialopa anu siap sadia karajan kumaha oge. Dialopa harita ngareret kadua jalma anu ngadeukeuten ka manehna. Urang dirinya. Arek mana anjeun? Mani galakna keranan ye anu jagelis rancungit kieu ye duh wadah kabayang ye. Dialopa harita nutup seukeut aya ngomong deui ka eta dua jalma. Curilat dua jalma harita ngacorilat ngadeuketan ka Dialopa. Dialopa anu nangtung mancu dina tangtunganna teu geumir teusi. Eueuh rasa kasieun atawa komo deui bari hayang kabur mah. Dialopa anu tetep neuteub seukeut dina titipan anu silalatuan tembus kana jantung eta dua jalma. Dua jalma anu yang hareupan Dialopa harita deg-degan hatena. Sabab ngarasa aneh ye titipan wanoja teh kacira pisan seukeutna leuwih berat silalatuan. Dina hatena salah saurangna pok ngomong. Luar biasa ieu jalma titipanana. Ye aing mah curiga ieu jalma lain jalma sambarangan ye. Pasti ia jawara bikangna ye. Cek eta jalma bari nutup malik ka Dialopa. Kunaon anjeun eureun? Rek nyerang kuat. Ayo. Cek Dialopa harita bari ngagupaikeun leungeunna kaduduaan. Sedengkeun si botak ningali anak buahna harita ngaranararangtung bari marelongkeun. An gorowok we harita. Sia teh montong dilalajoan nonan wae atuh. Geura gusur kitu bawa. Hayo. Cek eta dua anu si botak nu sorangan. Nutup ke anak buahna atau korejat anak buahna nu asa kasima teh harita langsung ting korejat kan semerut harita salah saurang harita narajang ka Dialopa. Kuku serangan anak nepikakeun leuwukna keranan. Dialopa barang ningali serangan eta dua jalma anu rek ngarawu nu saurang mah kana palebah sangkengna sedengkeun anu hiji narek ngarampet kana palebah leungeunna. Sakolepat Dialopa harita ngagunakeun aji bangotong-tongna. Dina jurus tingkat kahiji ngintrek kana palebah tarang eta jalma sedengkeun sukuna harita noker kana pelebah dada eta jalma. Hiuk trak. Kuku. Hiuk keduk das. Waduh. Jungkel. Nu saurang harita ngajungkel sedengkeun anu tepret tarangna ku curug Dialopa harita ngadayagdang mundur ka tukang. Dialopa nyusul tepusna harita ngakedukeun peurutna kana pelebah dada eta jalma. Hiuk keduk das. Waduh. Payongkot jungkel. Eta dua jalma dina gebragan. Dialopa geus teu bisa balakaya. Hiji bebalongkengan hiji nongeng. Sedengkeun si botak ngarasa amek anak buahna piranan ku awewe cenah. Aram jadas ya piranan ku bikang kawas kieu ha. Saha ngaran maneh sabenerna euy? Ceuk eta si botak aya nu jadi kasar. Sabab ningali gerakan-gerakan Dialopa anu aneh jeung nu lain. Dialopa anu ngagunakeun aji bangotong-tong tangtuna jeung aji kilat baraja anu geus jelas lain tandingan manehanana lamun sek teh mah manehna nyahoeun. Ngan pedah eueuh nu apaleun yen Dialopa mangrupakeun murid Nini Rampi. Dialopa imut ngagelenyu. Imut anu mantak ngirut sing saha wae anu ningalina. Kunaon? Ayo. Ulah ngandelkeun anak buah anjeun. Buktina geus teu walak-lak aya. Beureum maju anjeun. Kurang ajar sia. Saha ngaran maneh? Hayang teuing apal ngaran kuring. Kuring anu ngaran Dialopa. Dialopa. Alus ngaranna mah euy. Dialopa. Tapi hampura. Dina ayeuna waktu ilaing wayahna kudu kabawa ku kula euy.
Sabab lamun ningali dina tangtungan, waduh, mantak linglung anu nempo euy. Dia lopa harita milu seurit. Dia lopa lain sieun ieu. Pok dia lopa harita ngomong. Jadi anjeun rek makuring. Bener. Keun heula kuring. Engkahan heula awak kuring. Kakara anjeun bisa ngapama kuring. Kurang ajar. Rasakeun sia. Curilat. Eta dia lo anu teh si botak harita ngacurilat ngadeuketan kana awakna dia lopa. Dia lopa anu ningali gerakan eta jalma nu gancang tur cepet. Tapi keur dia lopa gerakan kawas kitu anu geus biasa ilharna. Sakolebat dia lopa harita ngalengkahkeun sukuna ka gigir bari narik kuda-kudana. Plos, serangan si botak harita ngeplos. Sageus kitu dia lopa harita ngasupkeun serangan anakan palebah ke kemplong anu katinggal di lowong. Sakolebat leungeun dia lopa harita ngepret palebah ke kemplong eta musuh. Hiuplak. Mayongkod. Si botak harita mayongkod. Barang keur mayongkod kitu leungeun belah katuhuna harita nyindrek kana pelebah sirahan botakna. Hiuplak. Cunggal eta jalma. Cek si eta jalma anu botak geus teu walakaya deui wae. Sagebragan ku dia lopa. Rob sararea anu di pasar harita ngariung lantaran ngerasa aneh jeung aheng ningali jurus-jurus anu dipetakeun ku dia lopa. Siga sederhana, aya anu siga jaipongan segala rupa, tapi tumibana kalawan sageprakan eta jago-jago pasar anu tiluan. Eueuh burihan jeung eueuh nanaonan yang hareupan dia lopa. Dia lopa anu nangtung mancuh neuteup ka eta tilu jalma anu keur tinggal oleh. Halusnya anjeun datang ke dia ngadon arek ngaranya, ngadon arek ngaganggukeun udara gandengan duit. Nah anjeun teh pikir, ini anjeun teh dia. Sakali-kali deui anjeun ngalagukeun kawas kieu, anjeun bakal padu hareupan jeung kula, yah lopa. Eta jalma nu tiluan harita teu ngaromong. Lan korejat nu tiluan harita ting korejat. Berebat nu tiluan harita lalumpat sakalumpat lampet. Tungaliuk di ka tukang era disurakan ku urang pasar terus sakitu lobana ai aya mah anu waniun jeung ai geus eleh mah waniun tukang pasar teh eta sarurak teu kawas tadi dipentaan tengah hep-hep we cara ricing dicabokan oge ku jalma-jalma preman urang dinya teh hare-hare teu hayang ngalawan lain teu hayang sabenerna mah eueuh kawani tapi memang teu boga kemampuan jeung ngalawan ka manehna. Dia lopa harita disampeurkeun ku bapak-bapak. Aduh Neng, alhamdulillah. Aduh, untung aya Neng ka dieu. Nepangkeun Bapak Solihin ieu teh. Aya bisa disebatkeun nya sesepuh dieu pasar pangintena. Ceuk eta bapak-bapak bari mangut ka dia loba. Para mitra kaum dangu sadayana. Rob sararea harita nyampeurkeun. Sageus dimitian ku Pasolihin harita nyampeurkeun ka dia loba. Ya lopa imut teh galenyu harita. Pok mangsalihin harita ngomong deui. Neng. Tadi teh asa nguping-nguping teh. Nami Neng teh jenengan teh dia lopa. Neng, abi teh dia lopa. Oh, gitu. Atuh bade ka mana ieu teh? Atanapi bade balanya ieu ka pasar. Nanti salah nabi ngalangkung ka dieu. Abi nuju ngalalana ka Mang. Oh gitu. Atuh tos we ka dieu ieu di pasar heula yuk. Angke urang karorompok bapak ka ditu. Cek Mang Solihin anu haat. Wios Pak, teu kedah abi mendengarkeun perjalanan atuh teh. Ih, moal nyimpang heula atuh di rompok bapak di ditu. Atur nuhun pisan yeuna kana pangangkeunna insyaallah cenah ieu deui Pak. Nya pas atuh Pak, nuhun pisannya diberi mangkat deui. Aduh, nya atuh adik kitu mamohon. Ieu atuh bilih ieu tatanan buah tanembina. Henteu Pak, atur nuhun pisan. Cek dia lopa harita teu berang diangkeun teu berang di itu ieu. Wantukna dia lopa harita ini tinggalkeun eta pitempatan. Diteuteub ku urang pasar.
guyur urang pasar nepi ka mana-mana yen aya jawara awewe anu memang gagah tur sakti tur ngorak keneh jaba geulis. Ngaran dia lopa geus jadi nonte geus jadi kakoncara ka mana-mana. Urang pasar ngabejakeun di lemurna, urang pasar teh teu salemur. Aya ti mana tinu jauh tinu deukeut. Nah, lamun balik ngomong yen aya papanggih jeung hiji jawara anu gagah tur sakti sejabarang ngora tur geulis. Dia lopa leumpang harita kaluar ti eta pasar. Dituturkeun ku paneuteuk para jalma-jalma pedagang jeung nu meuli di eta pasar. Dia lopa terus harita leumpang nepi ka ngaleungitna. Dia lopa mapai lemur katingali warga-warga di lemur eta teh geuningan meni raramah nekeranan pas dia lopa ngaliwat teh. Loba jalma-jalma nu ngahayap, ibu-ibu atawa bapak-bapak ningali dia lopa nu ngalenghai leumpang tengah poe dina kaayaan panas. Hanya kalna dia lopa tidaikeun ku tiba imut ngagelenyu harita bari nolak ku secara halus. Lain naon dia lopa inget ka jalma anu ngaranna si Kamileung. Anu cenah si Kamileung teh jalma ngora jawara hebat anu tukang tulung tinulungan dalang kanu susah nulung kanu butuh. Ngadenge tiba Sumarna teuing kunaon asa rasa penasaran hayang papanggih jeung eta jalma anu ngaranna si Kamileung. Sanggeus nepi katungtung lemur, dia lopa nangtung sajongjongan malik awakna ka tengah lemur, nu geus teu katingali saha-saha, kahalangan ku tatangkalan anu rajeg. Nu kadenge teh harita ku dia lopa tina tatangkalan, tongeret jeung cerih cangkas merit patemalan, mantak wararaas nakeranan. Dia lopa harita malikeun awakna terus ngingkig leumpang ninggalkeun eta pitempatan. Kaliwatan walungan leutik anu caina maneh tiis takeranan. Sanggeus dia lopa kukumah sukuna anu karasa genah nakeranan. Kahayang nama dia lopa teh mandi kan kulantaran eta teh masih kena di sisi lembur. Dia lopa mau ngambil resiko itu jeung ieuna. Wantukna dia lopa harita nangtung. Totokeun inung sukuna blesat dia lopa harita ngablesat. Init ninggalkeun eta pitempatan nuju ka belah wetan. Dia lopa lumpat ngagunakeun kamampuanana ngagunakeun ajianana. Dia lopa lumpat beblesatan nincak dangdaunan jeung jukut. Tapi anehna daun jeung jukut ditincak ku dia lopa teh untuk oyag-oyag acan sabab dia lopa ngagunakeun aji hampang ragana. Hampang leuwih ti kapas anu katebak ku angin. Sanggeus jauh dia lopa harita nangtung mancu dina tangtunganana. Urat reret dina eureuna. Yang geus nepi ka mana atuh teh? Namana jadi ngaran si Kamileung teh geus ka mana cenah? Cek dia lopa harita. Anu gek dia lopa diuk dina hanapeun tangkal kai. Panon poe geus rada lingsir ke belah kulon. Nandakeun sagedeung di oge bakal sore. Sedengkeun di tempat lain. Si Kamileung anu leumpang we, si Kamileung oge harita ngalenghoy nuju ka pilemuran, geus katenge ku si Kamileung. Me nating berele anjing ting jeregug, hayam oge langsung kadenge kongkorongok ku si Kamileung. Aing sakedeung deui bakal nepi ka pilemuran duah. Aduh, ke ka mana aing tujuan teh sabenerna yeuh. Can puguh tujuan aing teh ka mana. Heran aing nya. Cek si Kamileung harita. Si Kamileung harita reg eureun neuteub seukeut ka tengah lemur. Eta lemur teh kacida pisan jemplingna. Aneh kakara sore wayah kieu can magrib-agrib acan tapi ieu kampung manekot geus sepi nakeranan kunaon nya. Cek si Kamileung harita bari neuteub ka jero kampung. Moal kitu aya jelema gelo deui wae mah ieu ka jelema ka kampung-kampung ieu. Cek si Kamileung harita. Si Kamileung terus leumpang ke tengah kampung lalaunan. Bari urat teret kenca katuhu kakak kenca kakatuhu. Panona anu seukeut harita nangkep bayangan anu ngajorelat harita di tengah kampung. Si Kamileung harita nangtung mancu dina tangtunganana. Nu ngagborelat ka aing teh, nu ngabelesat naon nya?
Saha tah? Buat tingker ngintip aing meureun. Si Kamileung harita. Seterusna si Kamileung oge harita ngacorilatkeun awakna. Nyalingker ka tukang ngentangkal. Seterusna si Kamileung harita mapatkeun ajianana. Anu disebut aji siluman. Aji pikeun ngaleungit. Angin anu ngagelebug dak dumadak harita. Ngajadikeun si Kamileung kerung. Aneh. Ujug-ujug aya angin anu ngagelebung kawas kieu nya ya naon cenah ieu teh? Si Kamileung harita nurat teret ka kenca ka katuhu. Corelat si Kamileung harita ngacorelat. Si Kamileung anu leumpang harita lantaran dina kaayaan make aji siluman, tangtuna moal bisa kaperhatikeun atau moal bisa katingali ku jalma-jalma. Di salah sahiji tempat katingali aya jalma limaan anu keur ngaliu atau anu keur ngariung. Eta jalma anu limaan teh dipingpin ku salah saurang anu memang buukna ngarumai panjang. Pok salah saurangna harita ngomong. Pokona dina sore ayeuna dina peuting ayeuna euy dak. Ulah nepikakeun gagal euy. Sabab lamun nepikakeun gagal, wah geus cilaka 12. Heula gagal, ayeuna gagal, ira deui urang bakal menang harta ieu. Di kampung ieu nu kasebutna kampung gede. Memang geus sababaraha kali kurang di ranyah ya, tapi can pernah untung, can pernah anu ngaranna berhasil. Sabab memang di kampung ieu teh aya hiji jawara anu memang gagah euy. Anu bisa ngahalangan ka urang sakabeh. Bener Ki. Tah mudah-mudahan we atuh aki-aki Jerman atau aki-aki nu aya di kampung ieu teh sing geus eueuh lah. Soalnya urang geus lumayan lila oge teh ka dieu pan. Memang benar. Mudah-mudahan aki nyon geus sing bura-bura eueuh euy. Tapi kumaha lamun aya Ki? Lamun aya nya paksa we ayeuna mah. Ek tidak kudu dilawan euy ulah kos kamari-kamari, urang kalalabur. Sabab urang kabur teh lain ku masalah nanaonna, rakyatna nu loba bisa-bisa bil ngepung ka urang. Mangkana rakyat urang dieu teh lumayan palalintar kana ilmu bela diri naon. Si Kamileung harita seuri ungut-ungutan. Eta karaman teu mangrupakeun salah sahiji karaman anu sok biasa datang ka dieu cenah. Ngan pedancan pernah hasil lantaran di eta kampung teh aya nu ngaranna Banyon. Hiji pamimpin sesepuh eta kampung anu ngabogaan ilmu silat anu hebat. Anak buahna loba Banyon teh. Murid-muridna oge kasebutkeun ngalalarti teu palintar dina ilmu bela diri. Oh, paingan atuh eta jalma teh meureunan para karaman edan teh penasaran mun kitu mah. Keun bae antepkeun ku aing ditempokeun we ah nepi ka mana ieu jalma teh. Eta jalma anu limaan geus sadareun ieu di deukeut manehna sakabeh nu keur ngariung harita. Ngadogoan peuting tangtuna. Sanajan aya di tengah lemur eta jalma teh anu limaan dan di tempat anu harah-haraeun dina pelebah kebon cau nu tangtuna moal ka nyahoan ku warga-warga urang dinya. Keur mah warga-warga urang dinya mah kira-kira jam 5 mah geus pasti ngararampi ka imah. Lantaran cenah sok sieun aya itu sok sieun aya teh ieu teh. Maklum sering aya loba jawara nu datang ka dinya bari jeung sakolebat-sakolebat. Kasebutkeun eta daerah teh dicaririan ku para jawara. Sabab gara-gara namanya eta saban aya jawara nu kadinya sok dikepung wae, dikepung dipingpin nya ku Banyon. Banyon aki-aki gagah tur sakti anu boga kumis panjang tur bodas. Memang sesepuh dina eta perkampungan. Boga paguron, anak buahna oge loba, kaasup budak pemuda-pemuda di dinya eueuh saurang oge anu teu milu ku guru di Banyon. Waktu beki nyerelek ka peuting. Kira-kira sabada Isa di imah Banyon keur ngagonyok we loba jelema. Taya lian anak buahna Banyon, murid-murid Banyon. Kadenge Banyon harita cacarita bari sila anak barudak. Ulah tenang-tenang teuing euy. Sabab dinten teu ge kampung urang teh mangrupakeun kampung inceran para karaman. Lain kur para karaman hungku, loba jago-jago oge anu ngincer di kampung urang euy.
Di antara karaman anu sering ngincer ke kampung urang teh nyaeta karaman badak putih. Badak putih teh kasebutkeun karaman anu gagah. Aing sorangan centang tu mampu ngalawan karaman badak putih euy. Tapi lamun karaman-karaman anu lain yakin aing mampu. Tapi lamun ngalawan karaman badak putih, kajenteng jumlahna memang teu loba. Tapi karaman badak putih ngabogaan ilmu anu memang sok dipingpin ku jawara-jawara anu gagah tur sakti. Anak buahna Kirambat jeung Kisanekala. Di antara rakan aya si Sabil. Jadi kudu kumaha tuh Ki? Ya wayahna. Urang ulah elat ngajaga ulah bosen. Sebab ulang ayeuna lamun nepikakeun lengah. Kaayaan kampung urang anu tangtuna. Warga sakabeh teh mercayakeun ka urang-urang. Tadi teu bisa kumaha deui urang kurus terus-terusan siap siaga. Caringcing pageuh kancing sing saringsek pageuh iket. Lainna naon bisi aya mau ngamuk gajah mata urang anu bagian pangheulana turun euy. Tulungan para warga, ngalindungan para warga. Jadi ayeuna meureun Ki kudu terus-terusan ngajaga di ieu meureun di sisi-sisi kampung. Bener euy. Pokona ulah nepi ka lengah. Lengah saeutik para jawara jeung para karaman geus pasti asup ka kampung urang. Sakira-kira ilaing lamun teu mampu keuat lumpat salah saurangna ka aing euy. Nya Bah. Bah. Kumaha? Tadi ceuk barudak cenah ceuk si Gojali yen di walungan belah ditu walungan Ciganyar cenah keur loba jalema aya kana genepan ting limaan. Keur karokojayan we tapi eta jalema teh teu wawuh. Ngan pas katingali ku Ki Ganyar ku si Gojali. Si Gojali oge kur noong hungkul diperhatikeun teh eta jalma-jalma teh mararake baju hideung. Ciga boga-boga paniatan goreng di mana cenah? Di walungan Ciganyar Ki. Walungan Ciganyar. Wah. Tapi lain karaman badak putih lain. Ai karaman badak putih mah lain cenah. Sabab maranehanana lamun karaman badak putih mah ceuk si Gojali apa manehna oge. Sabab boga ciri khas. Bajuna anu memang sok mararake baju bodas wae ka mana-mana teh. Limaan. Wah. Madu. Maneh wayahna euy pingpin barudak. Bawa genepan urang pikeun ka batas desa. Ka batas kampung. Maneh ka ditu sok nu lainna geura nyebarkeun. Teu kudu ditah ku dewek. Geus boga masing-masing tugas. Sabab lamun nya teh mah eta para karaman asup ka kampung urang ka dieu. Artina urang dina ayeuna bakal tarung bebeaka nyalametkeun kampung urang pan. Nya Ki, ayo berdak miluan genepan milu jeung kuring ye. Nu sawarehna milu ta jeung si Arham. Nya siap-siap. Lantukna harita di eta anak buahna obiag bagi tugasna masing-masing anu geus biasa. Taya lian cara ricing dina tempat anu hara-haraeun nyaetana di batas desa. Sabab para karaman sok tara kanyahoan lamun teu diticingan kawas kitu, nyaho geus aya tengah lempung. Tapi lamun karamanana nyaetana karaman badak putih sararea oge ngarasa minggir. Rasa sieun sabab karaman badak putih teh mangrupakeun karaman anu hebat tur gagah. Langka jawara anu mampu ngelawan karaman badak putih. Sebab karaman badak putih di tukangna geus pada apal. Karaman badak putih anu boga guru nyaetana Sanekala. Jeung anak buahna nyaetana Kirambat. Anu dibantuan ku Ki Sabil anu tangtuna ngajadikeun para jawara anu lainna kimir tur sieun barang ngadenge Kirambat jeung Ki Sanekala. Sedengkeun si Kamileung
Kamileng anu nangtung mancuh dina jajalaneun harita megatan jalma anu limaan anu ngabring. Si Kamileng teu hayang ngaganggu ka eta jalma tapi manehna hayang ningalikeun eka mana saterusna eta para karaman anu limaan. Rag eta jalma eureun di hareupeun si Kamileng jelas teu kanyahoan sabab si Kamileng anu ngagumedakeun aji siluman. Pok salah saurang harita ngomong, ayeuna anu bakal dituju ku urang teh barudak imah hiji aki-aki guru di ieu tempat. Sabab eta aki-aki teh nu ngabogaan ilmu kasakten anu hebat. Ayeuna urang paragatkeun we nyawana supaya memang eueuh halangan itu jeung ieuna euy. Sabab lamun eta aki-aki teu buru-buru diparagatkeun nyawana ku urang, bakal terus-terusan ngahalangan ka urang. Satuju sabisan, satuju. Para mitra kaum dangu sadayana. 5 urang kepara karaman siap-siap pikeun init. Tujuanna taya lian nyaetana ka imahna Banjon. Sabab ceuk pikirna iwal ti Banjon anu sok jadi cucuk rungga di tapi tempatan. Numatak para karaman harita tujuanana iwal ti ka imahna Banjon. Sedangkeun di Banjon harita eueuh saurang-urang acan sabab anak buahna kabeh init ka sisi lembur. Ngulilingan lembur anak buahna Banjon teh kabilang loba warga urang dinya we tangtuna. Barudak-barudak pamuda jeung sabagian kolot anu memang hayang diajar kana ilmu bela diri. Banjon anu keur ngalange harita nutup seukeut ka jalan kaayaan anu poek aneh. Kunaon karaman ku hayo-hayohan datang ka dieu aya naon urusanna sabenerna. Narek maling narek naon aing panasaran. Ceuk Banjon harita nu ngarasa teu ngarti ku para karaman anu sering datang ka dieu. Dina hiji waktu mah pernah Banjon dituturkeun ku para karaman ngan kebenaran Banjon anu memang gabogaan ilmu silat anu hebat. Kanyahoan oge barang Banjon harita arek nganyerang para karaman geus kabur ti heula. Jiga anu ngahaja tur ngalelewa ka Banjon anu keur diuk ngalange dina golodog. Katingali ku Banjon ti kajauhan aya sababaraha urang jalma tinggaridik datang ka dinya nu maraket ting pararaket ti tergos. Aya saha cenah make jeung mararaket tergos sagala rupa. Apanan anak buah aing kabeh keur ngajaga di batas kampung. Tapi kunaon ieu jalma-jalma bisa ararasup ka dieu? Banjon harita kerung beri waspada. Banjon harita ngoreleng kat luar imah panto ditutupkeun saeutik. Corelat Banjon harita ngacorelat. Nangtung bisa tukang tangkal peuteuy anu aya di dinya. Banjon neuteub seukeut kalebah 5 urang jalma anu memang dararatang ka imahna Banjon. Katingali eta jalma anu cangkung badag tapi dah heuy beungeut mah teu katempo. Ngan pedah mah rarake naon teh awakna anu jangkung badag jeung buukna. Kadenge harita ngaharewos. Aki-aki ka sebelah teh aya jiga da euy. Urang ringkus aya da kurang lah. Mun perlu urang podaran di dieu kena digantung tuman teuing. Sabab aing saban ka dieu anu ngahalang-halang teh manehanana wae jeung anak buahna sakitu lobana euy. Jenting urang wani ge aing ngahareupan anak buahna sakitu lobana mah tetep wae. Ripuh keur urang. Tah ayeuna kasempetan anak buahna areueuh. Aki-aki halancaran aya. Urang podaran we ayeuna mah. Banjon anu ngadenge pas kitu harita amarahna kerahna. Urang aja. Paingan ieu jalma teh ngaja we meureun rek ngarah ka aing. Corelat Banjon harita ngacorelat. Kasabelah. Ida aing datang ka dieu teh hayang papangih jeung aing. Dengekeun sanajan kumaha ilaing moal bisa asup di kampung ieu. Aing yakin sabab dina ayeuna poe ilaing bakal modal dina leungeun aing. Gebeg. Eta jalma anu keur leumpang harita ngagebeg kaget. Sabab teu nyangka
Banyon geus nangtung di hareupeun manehanana. Aki-aki 7 mulut. Teteh lah si lain geus datang. Geus nyambut karena kedatangan aing euy. Geus ngabagiakeun karena kedatangan aing. Ilaing apal. Anu dida anu dibagiakeun ku ilaing teh aing teh pati euy. Pati. Sabab si laing daek teu daek bakal modal dina leungeun aing. Luar biasa si laing euy, gede wawanena. Memang na aing tunggul sia. Dengekeun ku si laing. Aing kajenting nepi ka tumpur. Nepi kakeun perlaya dina leungeun sia. Tapi aing ngarasa bunga. Sabab aing geus sabadiri pikeun ngajaga ieu kampung aing nepi ka terakhirna getih aing. Kurang ajar si aki-aki bau peot. Alam cadas ya. Barudak. Geura podaran di aki-aki euy. Geura peunjit eta beuheungna kece-cece teh ge sok. Alam cadana kerana. Eta anak buahna nu opat. Serpet. Rambut bedogna anu bararadag. Ngalingkung harita ka si Aki anu bongkok. Si Aki harita ngurilingkeun paneteupna ka sakabeh jalma anu ngaringkung aya kana limaanan. Anu opatarana. 5an jeung pamimpinna. Geura maju sakabehanana sia. Aing moal arek mundur moal arek keueum sia ku sia. Ayo. Si Aki harita nu nangtang. Kopat jalma anu nararangtu ngeriung ka manehanana. Hampur aki-aki bau peot. Wayahna dina ayeuna poe di siaring kudu modar euy naleungeun aing ye. Corelat eta jalma harita ting corelat anu opatan rek ngarah kana awak Banyon anu nangtung mantu dina tangtunganana. Awak bongkok tapi memang ngabogaan aji kemampuan anu hebat. Ilmu silat anu memang kudu diperhitungkeun ku eta jalma teu gagabah. Sabab Banyon mangrupakeun guru dia tapi tempatan anu boga paguron tangtuna teu gagabah henteu asal wae nu tangtuna Banyon ngabogaan ilmu silat anu hebat. Sabuk jalma nu duaan ti belah tukang hari tarik ngarojok kana pelebat cangkeng na Banyon anu keur nangtung mancu. Banyon ngarasakeun aya hawa tiis ti belah tukang harita. Tongongna jika aya panonan hari tengah jeratkeun awakna kagigir. Plos serangan anu saurang harita ngeplos. Sedengkeun nu saurang deui harita ngoliwangkeun bedogna ti luhur nepi ka handap. Banyon sakolebatan hari tengah ngajuralitkeun awakna kagigir. Juralit plos. Dua serangan harita ngeplos. Sedengkeun jalma nu duaan harita tadi anu nangtung harita buru ngaburu ka Banyon anu kakara bisa nangtung dina taneuh. Banyon anu kakara nangtung harita disabet pelebat sukuna anu maksudna rek dirampungkeun pelebat ceker-cekerna. Tapi Banyon lain jalma sambarangan. Barang ningali anak buahna si Cangkung Badag harita rek nyapu kana pelebah sukuna make bedog anu seukeut. Banyon sakolebat harita leuwih gancang tibatan eta ngalayangna bedog. Musuh anu ngalayangkeun bedog harita bari muru ka Banyon harita ngagorowok. Hiat modar sia. Sedengkeun Banyon harita ngacecek kana pelebah dadana lantaran sukuna Banyon harita leuwih gancang, leuwih cepet tibatan ngalayangna eta jalma. Yuk keduk das. Waduh. Celeng bedogna harita ngacleng. Banyon sanggeus kitu ngaret ka belah katuhun. Anu meh bedog anu ngagurimpal harita rek ngarah kana pelebah beuheungna Banyon. Lep Banyon harita ngalepkeun awakna. Saterusan narik pigang dengan eta jalma beri nyelekelkeun sikuna kana pelebah dada. Yuk keduk des. Eta jalma harita dongkok. Barang ke dongkok itu pelebah punuk dari ketigu Banyon. Yuk duk des. Borolo harita eta jalma ngaborolo ngan teu we utami. Sedengkeun anu duaan deui penasaran ningali anak buahna nu geus duaan Namru. Anu duaan deui penasaran harita nyodokkeun bedogna rek ngarah kana beuteungna Banyon anu keur ngarengkuh. Sedangkeun Banyon anu reuwas harita sabab bedog geus nyalok beraya di hareupeunana. Banyon anu ngagurimpalkeun awakna kagigir sakolebat najong pelebah pigeulang dengan eta jalma. Celeng bedog harita ngacleng. Banyon anu sakolebat hari ngajejek kana kakemplong musuh anu keur dongko. Yuk keduk just. Teligdag ka tukang eta jalma. Saurangna deui harita ngupat ngapit bedogna rek ngarah kana dadana Banyon. Banyon anu kakarak hudang harita telat mundur. Seret.
bajuna harita rabek pelebah beteungna ngan untung teu kana pelebah kulit. Modar si aki-aki 7 mulut cek eta jalma bari ngagajleng harita luncat barang keur ngagajleng kitu panyod anu balanga harita meh kapapas pelebab sirahna ku eta bedog. Tapi aneh ya daun anu nyeleber harita siung blentrang daun anu ngeblenter bletok bedog sabaraha harita potong seleng bedog anu keur dicepeng oge harita langsung ngajleng sedengkeun jalmana ngebangkieun ka tukang kabawaku tanaga eta daun anu kacina pisan hebatna diri ibarat didorongkeun ku tanaga anu sakitu rasana. Dayak dag eta jalma sedengkeun jalma nu jangkung badag nu make tergos harita neuteut ka eta babaturanana anu ngadayak dag anak buahna. Kurang ajar saha jalma anu geus wani-wani ngahalangan kana paniatan aing ieu ceuk eta jalma dina hatena lewat reret ka kenca ka katuhu. Si laing saha nu geus ikut campur ka aing ieu kana urusan aing deuleu geura maju je kaluar sia potong nyumput kawas kitu ceuk eta jalma anu jangkung badak. Aduh hayang seuri nage aing mah 7 kuruling manya aki-aki geus bau tanah kitu di huruf ketujuhan geura sok bayangkeun 7 atawa genep. Oh 7 jeung kalangkangna Bangsat sia saha sia teh uing sia saha uing mah manusia sedangkeun maneh mah lain. bangsat sia ka aing make jeung nyebutain manusia sagala kaluar sia rangkeur kitu celik-celik dari penana anu nangtung harita ujug-ujug ngorong menekot beberlihan katinggalina teh ngorong ngasupkeun cingir kana loba irungna duka aya korongan duka eueuh ngan pada emang kuas kitu tetela eta si Kamileung. Jelema nu jangkung badag tapi teu waras kira-kira atuh euy aki-aki kawas kieu di urup ku sababaraha urang. Nah, teu boga pikiran si laing teh. Nah, ku aing hayang dibere camcauh anu ladas ya. Bangsat si Adam sia. Sangaran sia. Teu kudu nanyakeun ngaran uing da mah. Ngarti. Make jeung nanyakeun ngaran uing sagala. Ngan anu jelas ayeuna uing dengekeun. Uing bakal nulungan ieu aki-aki. Sabab ieu aki-aki teh karunya tingali geus morongkol jiga hurang diranya keneh kumaraneh aduh budak ngora tapi hanya ka aku teu boga otak geuningannya. Bangsat sia kurang ajar rasakeun sia sabrut eta jalma harita ngayunkeun peureupna meni jebrutna keranan gancangna keranan peureup anu bulet-bulester harita nyewuk rek ngarah kana pelebah cukang irung si Kamileung sedengkeun si Kamileung anu sajorelat harita ngajolerkeun awakna ka belah kenca plos serangan musuh harita ngeplos ngakan angin sedengkeun leungeun si Kamileung harita meta leungeun anu memang geus dieusi ku tanaga jero si Kamileung harita sakolebat nyintruk kana pelebat ceuli sanajan ceuli katutupan ku tergos tapi tetep ngaran ceuli maka tingali we ngajum kurunukna ceprot harita kowong eta jalma langsung ngowong adayaw eta jalma langsung nyekel kana pelebat ceulina barang keur kitu tarangna harita langsung disintir ku si Kamileung pletak. Aduh, lengak, eta jalma ngalengak. Barang keur ngalengak kitu katingali jangotna ku si Kamileung. Berat, jangotna harita teuing sabaraha lamar mah dicabut disakalikeun. Atuh puguh we beuki ngokowong wae eta jalma. Barang keur kitu si Kamileung oge langsung nyintirkeun pelba irungna cer. Katingali aya getih anu ngacer sanajan kahalangan ku tergos. Kumaha lur? Arek deui ieu teh main pangal. Cuk si Kamileung harita bangsat sia kurang ajar geus calutak ka aing sia pake jeung nyambut kana jangot sagala di saya licik sia kumaha uing we da kelut mau pastina licik jeung teu anu penting meunang we geus si Kamileung harita bari nulak cangkeng awakna teu cicing goyang ka kiri goyang ka katuhu si Kamileung anu siga anu getek bool harita pagaweana teh gutak-gitak we hayu kurang ajar sia eta jalma sabaleuna keranan harita ningali si Kamileung anu gutak-gitak ngan saprut harita narajang si Kamileung harita ngacungkeun suku sabeulahnana aduh bangsat sia kurang ajar. Hampura euy kabeneran tuh da uing tadi hayang hitut maneh datang nya atuh tut
Alah, Bangsat kurang ajar sia. Jelema teu boga sopan kurang ajar. Wayan aku dari podaran ku aing ieu mah euy. Sarepet eta jalma harita nyebut bedogna. Kurilap katingali ngakurilap lantaran kata jauh ku panon nanti ku cahaya bulan. Eta bedog anu ngagurilap diarahkeun kana beheungna si Kamileung. Si Kamileung sakolebat harita nyapit eta bedog lantaran katinggalina ku si Kamileung jelas. Bedog anu sakitu gancangna nyolbrut. Katingali ku panon si Kamileung mah iwal ti bedog teh lempang menilalauna karanan dina majuna dia gerakanana. Eta bedog barang dicapit ku si Kamileung nu saterusna peletokeun ke belah kenca. Beletok! Bedog hari tengah beletok nu tinggal teh gagangna we nu dicepeng ku eta jalma. Ret. Si jangkung badag hari tengah ret. Kurang ajar sia. Bangsat ieu bedog aing dipotongkeun segala rupa. Mahal sia eta teh balik mipih deulun. akun bae nanti meuni alah batan kasarang sang wae di